luar biasa. Sakirang-kirang namun Kangjeng kotor hatena wadai mal lulus di Isra Mi'rajna di mana mal lulus atuh mal hasil oleh salat nu 5 kang urang sadaya lamun Kangjeng Nabi teu lulus di Isra Mi'rajna geuning oleh Kangjeng Rasul keur urang sadaya kabagean sadayana duhur asar magrib isya jeung subuhna bahkan urang osok megawena nu mawi ieu teh tanda Kanjeng Nabi lulus di Isra Mi'rajna naon syariatna memeh angkat bersih manahna teh alhamdulillah urang oge kitu mun rek ibadah teh kudu nyonto ka Kanjeng Nabi nu mana mun rek ibadah teh lain ukur bersih awak pakaian jeung tempatna tapi wayahna dada ge kurang bersihan heula eusina lempengkeun nawaituna karena Allah urang niatna sejak ibadah urang ngalaksanakeunna insyaallah mun urang ibadah siga kitu modelna bakal nikmat ngalaksanakeun ibadahna bakal nyaman urang ngalaksanakeun ibadahna bakal kapetik hasilna kaala cenah buahna boro-boro jaga di akhirat bedituna cenah di alam surga di dunia keneh we berkahna ladang ibadah urang ikhlas hatena bakal karasa urang jaina keneh cara nu mana ajengan contohna cara rek salat ibadah nu deukeut jeung Isra Mi'raj pan salat cenah mun abah pada sholat teh jeung ibu payahna nu bersih teh lain ukur tempat pakaian jeung badana wungkul omat dada ge bersihan hatena lempengkeun awaituna karena Allah urang sejatna sejak ibadah we ngabdi kana kagungan urang ngalakonanna insyaallah salatna bakal genah rasana bakal nikmat urang migawetna bakal gampil ditampikna gampang ditarimana kuno gaduhna di mana salat urang geus ditampi ku Gusti Allah boro-boro isuk ningjaga di poe kiamat karasa berkahna di dunia keneh we bakal karasa urang berkahna kumaha karasana tiis deui herang panon eta hatena nepi ka bungah karasana ekonomi henteu sulit usaha ngadadak lancar tani loba hasilna dagang loba untungna bahkan kadituna nu gablek hutang gampang mayarna urang gablek hutang babari keur naurna naon eta teh berkah salat nu ditarima mimitina modalna bersih hatena teh agurgeun we jeung urang mah boro-boro siga kitu pan rek salat teh kumaha karasana hayang teh angeus we salat teh bahkan kadina teh hoream karasana bahkan mun ngamakmum imam ngadila teh kesel karasana terus teu kumaha kadituna urang masuk ka masjid jasad aya dina luhur pangsolatan kunaon hate apruk-aprukan Allahu Akbar jeung sungguh teh mageula keur takbiratul ihram nepi ka madok ka babacaanna kadenge ka tatatanana kumaha kibatna sungut nyebutkeun takbir kumaha hatena atrok-atrokan ka sawah ka kebon nempo pibuateun we urang dina hate teh keur salat teh aduh ieu geus koneng pare terek gablek duit cenah ieu saha ieu nu kurung dibaing dititah dibuat di sieuna gali mudaekeun Allahu Akbar kada ruku ras teh inget Mang Udin jeung Bigi wejana nu sok daekeun boleh dibuat teh rek dititah sia ku kami dari salat mah sami Allahu liman hamidah aduh mun teu buru-buru dititah penting usum pigawean ge mah kambilaan ku tatangna rek ditelepon saku aing da gablek aya nomerna Allahu Akbar kada bruk sujud ras teh inget aing rek kumaha nelpon apa-apana ge pulsaan Allahu Akbar cangkatna sujud loba ganing pan si Asep bejana ngawarung sok jualan pulsa diragu ka aing teu bari nanyuk-nanyuk kacaan Allahu Akbar sujud nu kadua ras teh inget rek kumaha si Asep bari nanyuk na ka aing pan aing gablek hutang can dibayar Allahu Akbar cangkat teh ka luhur salat geus hampir beres mikiran dibuateun can anggeus-anggeus kumaha kadituna salatna moal genah karasana bahkan salatna malpati karasa amisna hayang tereh angus hayang tereh beres akibatna salat diseakeun ruku jeung sujudna teu keuna serat jeung rukuna bahkan eueuh tumaninahan
maca tasbih sabalikan-balikan acan. Kumaha dituna sujud nyorok-cok hampir pahili jeung hayam nu nyatu di bibir imana. Di mana salat siga kitu tong ngarep-ngarep salat jadi syafaat keur nu gaduhna, justru salat bakal jadi laknat keur nu gablegna. Aya ajangan salat jadi laknat di nu gablegna, aduh kan tenan aya jadi syafaat aduh sumawangna ceuk saha lain ceuk simkuring Kanjeng Nabi nyangona. Aya hadisna aoskeun ulah hadisna. Ada payet bios ieu. Sakurang-kurang awas keun da ieu mah urang ngabahas salat teh, urang bahas salat. Isra Mi'raj teh pan deklarasi salat teh nya Isra Mi'raj teh eta. Kanjeng Nabi utus ka unggul ngawarat ka sahabat bahkan ngawartosan. Kumaha man tawaddoa fa asbaghal wudu'a ceuk Nabi. Sajelema nu gidi gajai geblus we wudu abdas sehat disebutna. Fa asbaghal wudu'a sampurna wuduna keuna syarat jeung rukunna. Summa qoma ila sholati jalagada ngalaksanakeun salat waktu sarita. Fa atamma ruku'aha wa sujudaha disampurnakeun ruku jeung sujudna afi al-mufikina keuna syarat jeung rukuna. Minimal aya tumaninahan maca tasbih sawangsulan maksimal 3 wangsulan. Langkung geus sawios-wios mun urang salat sorangan. Wal qira'ata fiha tegagabah maca Fatihahna, rapi ilmu tajwidna teu paliron makhrijul hurufna, kacana panjang jeung panokna geunah kadengehna. Kumaha kadituna latis sholatu jeung Nabi. Mun kadenge mah eta salat teh ngomong ngajukeun proposal doa kana kagungan ngaduakeun jelema anu salat waktu sarita. Kumaha jeung salat? Hafadzakallahu kama hafadtani. Nun Gusti Pangeran jisim abdi mugi sarira ngaping ngajari ngajaga ngaraksa ka hidep hayu salat teh persis cara hidep ngajaga ka jisim abdi waktu salat waktu ayeuna cek salat. Kumaha akibatna? Summa yushadu biha ila samai galabal wa salat hibar ka luhur langit. Walaha daun wa nurun burung hibar caang mabra indah salat rupana saking indah daya pabandingan nu aya di alam dunya. Putihat abwabus samai laha nepi ka dibolongorkeun sagala pintu waktu sarita demi salat nu asup teh hatta yantahiya ilallahi tabaraka wa taala ditambi ku Gusti nu Maha Suci ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Sedengkeun lamun salat geus ditambi ku nu gaduhna bakal aya akibatna. Naon akibatna? Fatasfa'u li sahibiha eta salat bakal jadi syafaat keur nu gaduhna. Alhamdulillah. Kumaha teh lamun eucreug urang salatna tapi sawangsulna namun urang salatna gagah wa idza doya'a ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha jeung Nabi. Mun anjeun salat gagah ruku jeung sujudna teu geuna syarat rukunna teu rafi ilmu fikihna getas gedebu dugi ka eueuh tumaninahan ruku jeung sujudna minimal eueuh maca tasbih sawangsulan maksimal dugi ka 3 wangsulan. Komo leuwih kumaha akibatna? Wal qira'ata fiha maca Fatihahna diseakeun dibalapkeun nepi ka teu puguh wasal jeung waqofna teu puguh makhrijul hurufna teu kapawa panjang jeung ponokna. Kumaha akibatna? Nepi ka sujud nyorok-cok hampir pahili jeung hayam nyatu di bibir imahna. Latis sholatu ceuk Nabi. Mun kadenge mah ku gegebir jeung ceulina siga kitu eta salat teh ngomong ngalaknat kanu gablegna. Kumaha doya aqallahu kama doya'tani. Mugi Gusti cenah kasiat tong mare rahmat, mugi Gusti kasiat tong mare magfirah, mugi Gusti kasiat tong mare barokah, mugi Gusti tong ngalirik ku sabelah soca antepkeun persis cara siap ngagagabahkeun ka aing waktu salat waktu ayeuna cek salat. Nah, malolotot teh siga nurut kok. Dewasa. Kumaha akibatna? Beres ke salat siga kitu summa yus'adu biha ila samai cek Nabi. Galapal we salat di perkaluhur langit walaha dulmatun
tarajin salat hideung rupana saking ku hideung-hideungna teu katemong putekeun curug saeutik acan patuglaku abwabuha kakatrak segala pintu di luhur langit ditutupan hatta eta salat kaluhur teu nepung ka handap teu napak salat ngangkang aya di tengah awang-awang pemajibatna summa tulaku kama yulaku saubul khalqi teras ditilepan ku malaikat salat hideung rupana wayudroku liwajhi syahibiha wayudroku biha wajhu syahibiha tonggaget ketika langit diwujudkeun jagat raya dirajetkeun yaumil hisab nyampeurkeun kiamat teh disebatna eta salat nu hideung rupana dipasikeun kana gablegna ngan hanya ka lain penuh dengan kasih sayang diasongkeun eta salatna justru dibabukeun kana beungeutna lebok salat sia ku sia aing teu butuh ngarawatan salat hideung rupana teu malaikat lewas itu punten ya kusim kuring dibahas lain kunaon hariwang di hariwang wateung lain batur badi poe kiamat nu dibabuk salat hideung teh beungeut urang penting beungeut punten bisi urang teh rajaban unggal taun tara kaliwat diperingatina sedengkeun eta eusina teh memperingati lungsur salat anu 5 ari pek teh rajaban anger unggal taun dipigawena eta salat nu seakun anger diseakeunana nu dibalapkeun anger nu dibalapkeunana nu mawi sing aya tabaatna ubah rajaban muludan teh kumaha ka dituna sok urang omian salat iya maka ruang di ditu tuh kali dia lamun musim puasa datang Rajab beat pan Saban nyampeurkeun gilang Saban Ramadan sumping bulan puasa teh usum jelema ngadadak beuki ibadah kapana boro-boro nu osok di tadina ka masjid nu tara we mantap bulan puasa mah tanggal 1 pan maksakeun jeung datang ali majar teh sunat tarawih cenah kabita ganjaranana kumaha ka dituna teh kunaon di ditu ari masjid nu pada goblok ablak tempatna nampung ratusan jamaah eta eusina menangkeun sapopa ditinggalkeun ku jamaahna nah ari masjid anu leutik tajuk teh disebutna mushola kasebatna nepi ka pinuh penumpangna nepi ka nyocok eta eusina muka aya nu mangkel na lawang panto sagala rupa ditaras saya kusim gurih teh kunaon masjid gede ditaringakeun masjid leutik di parinuhan lain teu hayang ajeungan salat masjid gede teh nya kumaha kitu lila imamna lila kumaha boyot ngajalankeunna lain masjid leutik teh kumaha masjid leutik mah geus apis supirna geus apis kumaha eta we cenah salat jam 7 salat isya geus saparapat beres jeung tarawih Allah jika cuma salat ngajikan bating mai patur dipabuk banget di salat hideung di poe kiamat teh bating kurang nawawi punten kade sing guring lain nyarek salat di tahajud lain pula salat di mushola ngan kade salat sing bener nu tadi teh kudu tartib kurang ngalaksanakeunna naon modalna lempengkeun hate karana Allah nawaituna lamun urang ikhlas hatena karana Allah nawaituna bersih manahna boro-boro salat ukur anu 5 menit dilapi gawena sapeuting jeput we mal karasa capekna lamun urang bersih salat terus kitu atuh paingan cek urang miskin taranon miskin eueuh perena balangsat kaya lirena an susah jeung susah we urang hirup di baheula buat teuing lain doa nu teu diijabah buat teuing ieu salat urang gagabah deui lampahna nu mawi urang kade mun ekonomi sulit usaha teu pati lancar tani loba teu hasil dagang kalah timbul hutang wayahna ulah waka neangan dosa kabatur buru-buru pariksa ibadah urang salat mah we salat leres itu nu mawi punten bisi urang ge salat can rapi batur nurukudu beusim banyak di corona teh disebutna menangkeun regedeg teh bantuan di pamarentah tatama mah geus kabagian genep kali sewang gesekna eta urang kaliwat deui Allahu akbar kumaha ka dituna urang mah nu dipilari kasalahan teh lain awak sorangan kalah neangan kasalahan batur urang kumaha ka dituna lain dipariksa mah kunaon batur kabagian wae bantuanana beureun getol ibadahna
rajin ke masjidna, sering aus Qur'anna, loba maca salawatna, atuh bae di dunya keneh ke barakah geuning ku Allah diberi rezeki ngalangkungan bansos teh. Abdi marumasa Gusti kedua ibadahna can ngeucreuk ngalaksanakeun salatna berjamaah kedua ka masjidna, sholawat komo nepi ka susah kaluarga sumutna, komo maji Qur'an mah nepi ka awakna mata pantos Gusti nampi abdi mun kitu mah bener eta aya harapan bakal getol kitu. Urang mah lain mun ekonomi sulit usaha teu pati lancar komo bansos teu pati kabagean nya keneh ke karasan urang. Nu mawi ajengan rek salat tunggu kudu bersih hate teh bisa nih. Da ibadah teh lain ukur salat tunggu. Kumaha tuh? Cara urang rek salat we rek salat. Ini di masing-masing bumina, anggat di masing-masing imanna, ngajujug ka pangaosan, calik ka pangajian, wayahna memeh angkat bersihan heula hate urang. Karena Allah nawaituna seja ibadah kurang milampahna angkat ke pengawasan teh nuturkeun perintahan Gusti Allah nyata thalabul ilmi nu dimodalan rasa cinta dina ati ka junjunan urang sadarea habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuna ngajam balik di pengajian rek getol ibadah ka Gusti Allah ninggalkeun kamaksiatan dina waktu sarita. Namun kita teh lamun bersih hatena, tapi sawangsulna mun kotor we hatena, lain karena Allah nawaituna, lain saja ibadah angkat ke pangaosana, ieu mah ceuk bapak teh tamating he sore-sore we, ieu mah tamating sebut teu gaul ku Pak RT, hari kitu mah mantau ke pangaosan beureunnan si kopi-kopi wae mah meureun aya di kitu teh. Udut meureun tinggal nyunut, si kopi tinggal ngaledot, hayang barang akan tinggal ngahuang, daging belum aya di mah ajengan ari hayang-hayang teuing mah. Kumaha ka dituna tamat teh nganyuk udut ka warung ka panggosan teh. Kumaha akibatna? Ini we ka pangajian. Karasana ngaji teh beuki peuting teh beuki teu geunah karasana. Bahkan mun ngadengi kiai ngaji beuki rungsing kana ceulikna. Bahkan lamun peuting teh ngajina beuki teu betah di pangaosana. Diuk elek keseken geus nanghunyal salah sila lain geus hidul geus ngaler geus ngulon hawana teh teu geunah hayang geura mantau geus sadaya itu. Kumaha akibatna? Lamun tolak siga kitu pariksa awak urang buat teuing lain karena Allah nawaituna. Omong kitu mah niatna sejata manting nganyuk udut mata tong kaget kiai ngaji sia eta mah ngagemos we nya neutur bareng. Aduh, bukan diutahkeun deui kembali dari sekadeur. Ulah ajengan aing nyaneut lain ulah brek mata disuguhkeun ge meureun ditah di dahar eta teh. Man ulah sote geus beres nyaneut ngaji can angeus beureun sebut awak teu nu korolos we mantap ngaji can beres. Eta ulah. Ari nyaneut mah mangga we teu diutahkeun deui hiburan lewat. Allah. Mana teh kotor hatena. Bahkan sarwana jeung awewena. Bejeung manggat ka pengajian teh lah da ngaji mah kitu-kitu keneh. Kita bener nyarang salah ieu mah hitung-hitung kita mating ke pasar malam jauh bae itu ngagidikna kudu ka Sukanagara. Adu kitu mah ka pangaosan beureun tukang baso-baso we mah aya di kitu teh. Jadi niatna teh rek ngabaso, mata suping we ka pangaosan. Calik ke di pengajian, da lain majelis taklim di riunganana. Lain pengajian di dengekeunana di ditu we tukang baso ngabubrugna. Ragadak teh ngabaso 2 ringkok sewang kan sebeuheun keneh kana bawen. Bahkan mun paman mah yang leg-leg jeung gerobakna teh. Kumaha akibatna? Sebeuh we patuanganana, muak kana masakana, cepal kana pangona, ragadak we 7 ligur heula kaluarna sumutna. Kumaha akibatna? Korolos we ibu-ibu mah mantau. Ngaji can beres oge, tah aya na kitu aya teh aya. Eta teh kotor, hatena kotor, tolakna lain karena Allah angkatna. Nu mawi wayahna saksa lamun hayang karasa geunah ibadah, mun hayang karasa berkah urang ladang ibadah, boro-boro jaga di akhirat, bersihan heula hate urang, pengpengkeun niatna karena Allah nawaituna supaya nyaman urang ibadahna. Salat ge kitu wayahna. Anjung Nabi oga sarita beres diwasuh ku cai Zamzam ti luang sulan lebetkeun deui we kana dadana. Ngan aya guane ibu memeh Kangjeng Nabi dada ditutup oga sarita aya organ hati nu diciwit ku malaikat Jibril.
dirarajet diwewejet dibuang sejauh mungkin ulah ngiring deui kana mana anu mulia waktu sarita. Namun ajengan organ hati nu dijiwit ku malaikat Jibril ungqatu sauda getih kimpel nu hideung nu nempel dina mana anu mulia. Naon ungqatu sauda teh abdu syaiton sayang setan cenah eta teh. Sok kurang emutan urang. Kangjeng Nabi jalmi nu dimaksud ku Gusti Allah diaping dijaring dijaga diraksa kuno kagungan teu wantuneun maksiat salit-alit acan unaon ketika waktu Isra maka dicatat ku ulama maka aya sayang setan dina mana anu mulia. Agurgeun jeung urang Kangjeng Nabi parantos kitu komo urang sebagai umatna. Wading dina dada urang mah dina hate lain sayangna deui batin setan teh kuhana batin di urang mah batin kuhana. Mata pantasnya Kanjeng Nabi atas kapungkur ngawurat ka sahabatna ma minkum min ahadin illa wa ma'ahu qarinuhu minal zinni wa qarinuhu minal malaikati. Cek Kanjeng Nabi tepati-pati diaranjeun sararea terkecuali disarengan ku dua makhluk halus nu nuturkeun kurang hirup di alam dunia. Nu kahiji disebut jin qorin, nu kadua disebut malaikat rahmat. Jin qorin rombongan setan nu ngaharewos kana hate urang, ngajak-ngajak kana kateujeregan, nyaram-nyaram kana kasayang. Berbeda jeung malaikat rahmat, ngajak-ngajak kana kasayang, nyarik-nyarik kana kagorengan. Para sahabat penasaran ka Kanjeng Nabi, qalu wa anta ya Rasulullah. Ampun paralun ya Rasulullah, du bisa lira aya henteu jin qorin anu nyarengan ka salira waktu ayeuna. Kumaha cek Kanjeng? Qala wa ana atukan tenan we kami ge. Aya setan nu ngarewas kana hate, aya setan anu ngiring jeung kami ngan peda illa annallaha a'ani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Ngan beda setan nu ngiring jeung kami mah bedana Gusti Allah parantos maparin gatiatan kaula bisa nalukeun eta setan fa aslama setan nu ngiring jeung kaula mah harita keneh abus Islam cenah. Aduh cek abah teh untung aing tolak menang ilmu anyar sugan teh setan teh goblok kabeh cek abah teh. Geuning aya setan ngabus Islam, setan anu ngiring jeung Kanjeng Nabi. Ngan ieu pendapat teh ikhtilaful ulama parebutan. Cek ulama sapaling nama laes sama di dinya teh lain abus Islam, tapi bimakna taslim. Naon taslim teh? Ngelup tunggul ka Kanjeng Rasul angkat tangan teu wani ngalawan ka junjungan, borok-borok wantuneun nagok dina mana anu mulya komo ngajak teu ceureuh garituna sakalian papangih ku jeung Kanjeng Nabi setan di jalan pasampangan. Bacir-cicir keung eta setan mun ningali pamenteuk Kanjeng Nabi nu mulya. Cek urang mah sieun setanna waktu sarita. Fala ya'muruni illa bi khair, setan teu waniun ngajak ka Kanjeng Nabi ngaharewos kana kagorengan illa bi khair kecuali ngajak kana jalan kasayang. Atuh paina cek urang teh urang ngarasakeun lamun urang waktu usum dititah ibadah ku Gusti Allah meunangkeun sok aya nu karasa ngaguruh dina dada urang. Kaguruh perangna antawis malaikat rahmat jeung setan makna. Kumaha jibatna? Cek malaikat rahmat buru-buru urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah. Mengpeung hirup, mengpeung cager, mengpeung diberi kesempatan, mengpeung di dunia. Kumaha cek setan makna? Alah didenge teh ngeueuh untungna. Anggar-anggar keneh we baturkeun betul ibadah balangsa mah balangsa we cenah majar teh. Cara ira cenah karasana, cara contoh panci subuh beulaan. Kuluwuh teh adan gadenge di masjidna jelegur bedug ditapol ku tatangannya ciri panci subuh geus nyampeurkeun. Kadenge ku apa nu adan di masjid atuh bantenan we dengan gadenge mun cantorek cenah aing teh. Langsung ngagidi gajahi geprus wudu lompat ka masjid berjamaah jeung tatangna nu mawi henteu. Nah make henteu lom teh ngahuleung heula. Nah make ngahuleung ngadadangukeun dua pangaruh nu aya dina jero hatena. Kumaha cek malaikat rahmat buru-buru bah gerah urang tu Allah keur ngaulkeun rahmat di masjid keur jelema nu daekeun salat subuh berjamaah jeung tatanganna
lamun geus beres salat subuh berjamaah tuturkeun ku wiridan uwi ka bumi tong kaget rahmat Allah bakal pinuh di imah abah berkahna lin ukur abah hungkul nu getol salat subuh berjamaah keluarga abah dimulai mamajikan anak tinju minantu buyut bawa jangan waring budeg-budeg gakai siul mustahil tatangah bakal keberkahan ku abah nu getol salat subuh berjamaah kumaha itu na kalau yor we abah buka gidi gazai terus lutut lompat ke masjid ngedapruk sujud kanu kagungan sapangkereun imam berjamaah di PKW-na tuturkeun ke wiridana uwi ka bumina tong kaget rahmat nu tadi berkahna bakal karasa kumaha karasana di istri herang panon jauh kabingung angan kasusah tani loba hasilna dagang loba untungna bahkan nu boga hutang gampang mayarna urang gabeg hutang gampil nawurna putra putri soleh kabina-bina tekudu hauk palotot tinung bapana mun ditah ngaji jeung sakola bojo urang ge soleh ka salakina boro-boro sok dibere duit tara oge teu oleh daekeun we mayeran cai bahkan pangejokeun sagala rupa naon eta teh berkah kadang salat subuh berjamaah naon mimitina malaikat rahmat nu diwarona tapi sawang zuhurna dawan ji subuh teh lain ukur malaikat rahmat unggul nu ngaharewas teh da setan laknat oge pimilueun si eta ngaharewas kana hate abah teh ya pamacek setan nanan Allah abah dadae kahanan deui rek naon make kudu wanci kiwari musim tiris waktu subuh mah lain kudu init ka masjid panon keur bejeuna tunu pamon cuaca hujan hawa tiris jaran leueur bari poek malah kadadae kahanan subuh kalian ayeuna wungkul isukan ge aya deui geus sae jeung macam teh mending ge sare-sare kadinya pan urang teh boga pagawean tong ge urang mun abah kurang sare moal geus gawena bakal tunung galasana engke nunutan di pagawean moal beres gawena mending oge kadinya tah makaluman lelaanan degetan pamajikan tangkeup ka ituna bahkan urang sing satkeun jalanana parosotkeun ka ituna senam pagi jeung bojo urang geura geunah karasana cek setan teh ngauleng we abah teh dipikir-pikir Aidol teh apa senam pagi jeung bojona waktu subuh teh kumaha akibatna atuh ari ge senam pagi waktu subuh jeung pamajikan lain mata cengar kana mah tah akibatna nu buku mah tunu we ka ituna buka we sararea geus brai teh beuntak socana jam 8 karek urang atuh ari urang jam 8 teh boro-boro nepi ka berjamaahna salat subuhna we anu wajib kaliwat bari ngahajat kumaha akibatna tong kaget laknat Allah bakal pinuh di imahna naon laknat Allah teh laknat Allah teh mun disunahkeun ku urang dieu mah seluruh makhluk nu aya di alam dunia teu tong walang taga kabeh ngaduakeun cilaka ka si eta kaluhur ulah sirungan ahanap ulah akaran kagigir ulah dahanan boro-boro buahan teu meunang kemangan acan kumaha karasana ngan balangsak jeung balangsak we di baheulana ngan susah jeung susah we eta karasana ngan bingung jeung bingung we eta hirup tungtungna di mana kitu boa-boa laknat Allah loba di mana akibat salat subuh kaliwat bari ngahajat nah marolotot jempingnya barali gitu rewas ini rewas asa curiga batin wasok senam pagi ya batin aduh nomor cek mah teh ulah jangan abdi senam pagi jeung salaki waktu subuh lain ulah mah pek da salakina anu dicare ku sim guring teh kade bisi eta teh jebakan setan kumaha akibatna tadi teh ya hariwan laknat Allah datang ka imah urang nu mawi sok rasakeun urang ieu teh aya dina teu mamawi ajengan setan teh ngaharewas arek salat subuh hungkul islah indah ibadah teh lain salat subuh hungkul tadi rek tolak ka pangawasan init ka pangajian dasar kirang-kirang nama mah tulus angkatna sababna da si eta dina hate nyarekna rek naon dadae kanan sagala make tolak berituna kabosen deui teh ngarajaban dipandis bineng cenah teh dapur ngaji hungkul ngaji mah kitu-kitu keneh bedana jeung gawe di urang aja teh kumaha dituna cek malaikat rahmat ulah gitu buru-buru anjeun mengpeng dibere umur kuno kagungan mengpeng cager dibere kesempatan tuh Allah bernaurkeun rahmat di pangawasan mun anjeun binit ka pangajian malaikat meberkeun jangjangna teu kiat hoyong kadampal ku jalmi nu angkat ka pangawasan bahkan untungna ilmu hasil magfirah datang
kumaha akibatna dosa ngorolok malkacana sagebro-gebro acan. Sada teh ceuk malaikat rahmat. Atuh gidi ge abah teh jeung ibu teh angkat ka pangaosan nyamper tatangna calik di pangajian. Kumaha akibatna setan eureun ngagodana isun teh lain oge setan kudu eureun ngagodana. Pana setan teh pan geuningan nepi ka ikrar kanu kagungan. Nun Gusti Pangeran isim abdi nyungkeun widi ka salira abdi mal eureun ngagoda anak inju Adam satungtung dunia candungkan. Kumaha ceuk Gusti? Kayaknya asal tamu we Gusti akibatna. Cek setan sia aing tadi eleh nyaram sia kudu heges ulah ini ke pengajian teu warang ngawarok maksa kalah angkat ka pangaosan geus cicing we di pengajian setan langsung ngagoda keur ka urang beuki peuting teh ngaji awak beuki loba nu karasa tah bae setan teh henteu kumaha karasana ngaji beuki peuting teh tuhur lindung aromatik jadi bitis dina aromatik na betis dina aromatik jadi dina bitis tuhur lindung cangkeng panas bujur arateun sirah lieur panon cepel awak tunu awana teh nepi ka tunu nut beuh di juru aya nu nunutan aya eta teh setan teh henteu gara kopi kayaknya panitia tuman teh bisi setan eta balik manteu ganjaran mah boga ngan ilmu mal hasil nu teh sakitu mungkur sikona teh kena teh salah paham ngajina nu ngawi punten lah ceuk abah teh jambe sia ku aing tinyu cikopi peleduk udut ka peuri kana matana cenghar karasana eureun setan ngagodana isun dan lain oge setan kudu eureun mah kumaha atuh lumpat dina panonna lumpat kana bibirna kumaha karasana kiai-kiai ngeceblok ngaji eta ge mah ceblok we ngobrol jeung babaturanana tah aya nu ngobrol we aya teh aya eta teh setan henteu kana bibirna eta teh bogok-bogok kiai keur ngaji ngomongkeun bansos we setan nya kitu kades tadi teh penting aya kene cenah duitna rek didatangan di setan mah eta teh keur ngaji teh oh ieu ngomongkeun bantuan geus leuh ngomongkeun bantuan ieu geus ngomongkeun mitoha di pangaosan teh Allah kade-kade pintar setan kitu pas cek apa teh jambi sia ku aing astagfirullahaladzim keluar istighfar ngegelegerna sumutna cep teh bibir manci gampang waktu pengajianana kumaha setan eureun ngagodana ispunten kumaha tuh lompat kana hatena kumaha karasana menangkeun kiai keur ngaji teh rada curiga ieu cenah jeung batin giliran aing cenah ieu asa bok deui ka aing deui aduh gagal cenah teh ieu kaduhung cenah aing mun nyaho ngajina pikieun mah aing kaduhung ngajedog teh mage panghareupna deui cenah ieu mun kitu mah dinu poek we ngajedog teh ngaji teh ka harti mah panontun nu beuteung seueur karolos mantok ge mah nganyahoankeun cenah majar teh mending karolos wae kitu mantok ieu teh api-api tiih ka cai tong balik teh tah aya karasa hayang balik aya nepi ka rungsing mun kiai keur ngadengikeun ngajina nepi ka hareudang bayeunna mun ajengan nuju naosna kumaha kituna nepi ka nyol teh amok nepi ka curiga dina manahna eta teh sing curiga eta teh setan antep kana hatena nu mawi punten sok-sok kurang bersihan tuh Kanjeng Nabi contoh ku urang Kanjeng Nabi ge geuning aya sayang setanan komo urang sebagai umatna hirup di akhir zaman sekian ribu tahun sabada wafat Kanjeng Nabi nu mulya beuteung urang mah lain sayangna deui setan teh guhana beuteung guhana babat ku pangaosan bahkan kurang sirang ku pangajian sugan we nu tumbuh teh lain setanna tapi ilmu jeung keimanan sugan kadituna jadi amal amin ya rabbal alamin beres memanah Kanjeng Nabi dipikeun sayang setanna sub jadi asupkeun kana dadana memeh ditutup malaikat Jibril ka Mikail ngeleuweut nyungkeun wadah nu geus nu pinuh ku genep bekal kangge Kanjeng Nabi bekal kangge perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon genep bekal nu bade dilebetkeun kana dada anu mulya nu kahiji hikmah nu kadua iman nu katilu hilim nu kaopat Islam nu kalima yakin nu kagenep Islam
genep rupi dijadadkeun kana mana Kangjeng Nabi nu mulya kangge bekal perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu mawi aja-ajengan naon sih bekal nu kahiji nu dilebetkeun ka Kangjeng Nabi anu mulya asa mineng ngadenge eta hikmah-hikmah teh. Eta lain jeung ahli hikmah teh datang nu sok loba semah ka imahna nu mawa cai aku teh hasil dijambe kumanehanana eta disebut ahli hikmah teh disebutkeun sanes eta mah sanes ahli hikmah. Tuh ahli hikmah sejati mah Kangjeng Nabi nu mulya nu langsung diasupan ilmu hikmahna ku malaikat Jibril piwarangan Gusti Allah langsung kana dadana. Eta mah kiai nu disebut ahli hikmah ku urang sadaya eta mah kiai kaberkahan di Kangjeng Nabi. Kusabab eta kiai rajin ka masjidna getol ibadahna minang berjamaahna loba maca sholawatna seueur tirakatna ngosongan patuangan puasa sunnah dipegawena janari tengah peuting loba takorup kanu kagungan sedengkeun eta kalakuan teh sarasawieu kalakuan Kangjeng Nabi anu mulya pengakibatna loba barokah tinu kagungan dibere kelebihan dugi ka doana gampang diijabahna mun aya kahayang gampil laksana boro-boro kahayang sorangan jeung keluargana batur nu hayang didoakeun nepi ka babari eta laksanana mata grubudu geus mah dari tukur di kampungna di luar kota ge datang ka manehanana jebret we gusarea ahli hikmah disebutna padahal lain ahli hikmah sejati eta mah tuh Kangjeng Nabi nu mulya ahli hikmah sejati mah eta mah keberkahan di Kangjeng Nabi. Namawi aja-ajengan naon sih ari ilmu hikmah teh? Ilmu hikmah teh menurut Imam Nawawi dina kitabna diuningakeun al-ilmul mustamilu ala ma'rifatillah ma'an afadil basyati wa tahdibin nafsi wa tahqiqil haqqi lil amali bi. Nu disebut ilmu hikmah teh hiji ilmu anu ngurung ngawungku ngokop ngalakok ngapin ngajari ngajaga ngaraksa kana mana Kangjeng Nabi selalu ma'rifat ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi mah boro-boro dugi ka nuju nyaring soca nuju beuntak nuju bobo we soca peureum manahna selalu zikir ka Gusti Allah. Bujeng-bujeng dinu jaang dinu poe ke Kangjeng Nabi mah teu wantuneun manahna maksiat salit-alit acan kana bagungan. Agurkeun jeung urang-urang mah kamaripatan teh ka Gusti Allah dina hate sakapun marifat sakapun henteu sakapun sieun ku Allah teh sakapun mah teuneng ludeung taya kasieun ku bagungan. Panasa urang sararea malipat urang marifat urang mantot-entotan. Kalau siga HP butut kurang sinyal hari cicing di tengah leuweung atau buku waktu dipakai telepon teh susah nyambungna tah situ. Pomo pulsaan mah boro-boro pulsaan pulsaan ge susah. Urang mah keur mah jelema akhir zaman kata mah tukang doraka kadituna pangabutuh mah loba ka bina-bina giliran munajat teh kanu kagungan barang benta nah ada susah diijabahna teh. Kan itu teh HP butut pan urang ngagoreng sinyalna. Kangjeng Nabi mah punten ngabanteng maripatna. Urang mah lamun ngariung di pangawasan, jijing di pangajian, maripat ka Allah teh asa karasa pisan catetna. Maripat ka Allah teh geus asa ngarasa pangsurgana, kadang-kadang ngarasa pangsolehna. Beres we ngajina, parolos we mantok. Nah, ada maripat teh maneh ka imah geus leungit di tengah jalan. Terus kitu. Tenggo mah urang menang gitu. Komo bojo boro-boro angkat ka bumi na. Ieu mah sekalian angkat ka panaosan, init ka pasar ka dituna. Kumaha akibatna? Da maripat hampir geus aya dina hatena. Ari ka pasar teh kapan duduluan sagala aya awewe teh rupa-rupa di ditu. Nu jangkung, nu panek, nu montok, nu buru, nu hideung, nu bodas, nu geulis, nu mujurna. Kumaha akibatna? Ai kaloyor teh aya awewe. Cantik bawa ngajadi, endah bawa tigudrat. Gelisna awanti-wanti waktu sarita ngalangkung ka payuneun urang. Malum budak kayeuna ngiragsukan siga artis nu aya dina televisi teh kaos ketat dan cinan legging nepi ka kadeuleu jeung ranggeyan-ranggeyanana. Pancen nafsu mah eta abah boro-boro budak nora agi-agi wen pegang ngabelor socana teh teu ngiceup-ngiceup. Bahkan lamun paman mah hayang gep ngarontok eta teh. Mun teh era mah
untung bapasarna mentongna teu sorangan mawa injuna kumaha cek injuna abah singaling istighfar abah atau panon lebih ka keluar kumaha lamun batur amokeun polong siga kitu ke abah dicarekan nu irangna in abah unggul abi ge injuna ngilu irang ci abah teh sing mikir pan abah teh ayeuna teh geus biswa teh geus tuang gunung kadituna tuh tukuran jang hareupaneun angguranan urang geus siap bebekalan haji getogeun sholawat lobakeun berjamaah minengkeun mingguan datangan ieu mah ngan kitu paha teh kolot-kolot kumaha cek akina paduli teuing sebelum yuswa abah geus tuang gunung dan nafsu mah sumirat pajar sarua cara sia majar teh karaos ke abahnya karaos nafsu urang teh naon awak cenah umur cenah ngalotan sote kan nafsu mah anger urang teh ngabanteng budak moal rasana terus ih abah kudu disunatkeun umur apa terus 52 ayeuna teh sagedeung teh 60 paituna mah bonus dijana itu ge mun panjang umur kumaha kan ituna paduli teuing sebelum cenah umur apa geus 52 dan nafsu mah 25 sarua cara sia macam teh aduh karasa sebenarnya karasa geura urang mah kitu di mejaan teh kalahkeun eta marifat teu aya dina hatena sakapun mun di pangajian aya maripatna mun di masjid kurang gede sinyalna tapi sayang keluar wajib pengawasan keluar dina tower pengajian teuing kunaon eta sinyal kamarifatan dina hate ngadadak leungit urang beda jeung Kanjeng Nabi Kanjeng mah dimanapun dia berada marifat tetap aya dina hatena naon eta teh ilmu hikmat nu kahiji ma'ana fadil basyirati kadua na ilmu hikmat teh Kanjeng Nabi mah mata batinna seukeut waspada permana tinggal mata batin Kanjeng Nabi bisa nganyang ka pageto dugi ka sekian ribu tahun sabada wafat Kanjeng Nabi sampai meh terjadi terus kaprediksi ku Kanjeng Nabi kapan seueur hadisna Kanjeng Nabi nu prediksikeun umat di akhir zaman sayati zamanun ala ummati bakal datang hiji zaman ka umat kami cek Kanjeng kieu sifatanana kieu kejadianana dohir bukti kejadian di alam nyata urang sadaya bertawis Kanjeng Nabi teu nyengsar cariosanana naon eta teh seukeut mata batinna ai gurunyung teh aya umat akhir zaman aya nurutan siga Kanjeng Nabi wawanianan nepi ka prediksi kiamat bakal datang cek saha cek si eta kiamat bakal terjadi tahun 2012 umumkeun geus sajagat tarapalu dunia cenah media cetak elektronik dunia maya nepi ka Facebook Instagram jeung sejenna diumumkeun kiamat bakal terjadi cek si eta tahun 2012 nepi ka hinggeum sararea boro-boro jelema awam suhung tina ilmu teu fungsi masantren waktu kapungkurna dalakeun kiai jeung ngajengan ngadenge eta nepi ka waswas manahna batinnya kiamat teh Ailol teh datang tahun 2012 nepi ka wanci kiwari tahun 2022 eta kiamat can kasumping wae can kadae ini tarak-tak terek-tekna can dunia teh asa angel we dibaheula dieu cik urang teh berarti bohong ajengan kiamatna nu mawi gedebul nabi-nabina nah make bohong da lain nabi atuh nyaritana Kanjeng wae nu waspada permana tinggal anu seukeut mata batinna teu wantuneun pastikeun kiamat iraha datang ukur nyarioskeun teh tanda-tandana ai gurunyung teh jelema biasa nyaritakeun siga kitu kumaha atuh eta mah ngaleuwihan Kanjeng Nabi atuh eta mah nu mawi tong dianggap urang nu dianggap urang ditunggu siga kitu patut teh islah aya dari lembur urang ge sok aya eta teh nurutan si eta cara kumaha kitu cara abah dengan boga inju alaki dari lanjut sok hayang nyaho geus jebrok budak binaudeun geus gedena geus lumping ka abah panarosan di lembur urang teh assalamualaikum waalaikumsalam geus siapa aya naon cenah ki kieu cenah wah ieu teh boga inju dua alaki adi lanjut kitu hayang pangreksakeun cenah bakal binaudeun budak geus jebrokna kumaha jeung siapa deuleu aing dapaleungeunna masonggeun budak panggedena kasih abah teh ditempo we cenah kursi abah teh dampaleungeunna kumaha pokna wah alus cenah budak teh mah pimenakeun cenah ieu bakal bi pamarentahkeun cenah ieu nya kumaha kitu alus kalempeng cenah ieu ulatna cenah aduh eta nikah geus pasti we cepuk geus teu mamawa Gusti Allah eta gitu ieu cenah pun cenah apa coba tingali budak adina coba neuleuh cenah aing asaulkeun badampaleungeunna tingali Gusti apa
ieu ge cenah pimenakeun budak teh ngan menak panghanapna cuma kitu fihansipun cenah ieu nah make fihansipun cenah mah beda ngararengkol cenah uratna Allah Akbar nabi kan bangsa kitu disebut geus teu mamawa Gusti Allah eta sakaya anu kitu sakaya ulah jeung-ajengan siga kitu lain ulah pe kadinya ngan kade bahasana kumaha kitu la ba'sa bi antujala alamatan teu naon mun dijadikeun ciri mah ngan pedah kedah nyanyana Gusti kumaha bahasana bejana ieu mencekolot baheula mun urat kitu budak teh pimenakeun insyaallah mudah-mudahan we atuh namun kitu mah salamet bahasana jadi nyanyana Gusti Allah ieu masuk dipasti Gusti Allah ditinggalkeun rumawi pun teu bisa aya siga kitu bisa aya mau sok tinggal itu Kanjeng Nabi ma'ana fadil basyirati nu katiluna wa tahdzibin nafsi anu hikmah teh bersih manah Kanjeng Nabi nu mulia bersih tina kotor panyakit nu tumbuh subur dina qalbuna nuril jadi dina hatina penyakit naon kebagabina-bina penyakit hati teh hubul syuhrah, hubul mahmadah, hubul yasa, hubul jah, hubul dunia, hasud, takabur, sum'ah, iri, dengki, jeung sejenna hidup namimah eta teh penyakit hati disebutna naon ajengan hubul syuhrah teh resep pamasur ingin terkenal tapi abah teh nyumang semen duasa ka masjid waktu dibangunna maka ditungtungan harewas kena ceuli panitiana wayahna ujang teh waktu mamih Jumatan pangumumkeun ka sararea abah mere semen gitu ka masjid sabaraha jeung abah mere semenna tong beja-beja duasa dua toronton tong hago Allahu akbar nepi ka hayang sohor we teh barang bere nepi ka hayang cenah nyaun atangna aya nu kitu di aya ada bisa aya rugi gituan teh nya mah gitu duit bebeak teu bombor pake nyumang ka masjid jadi ganjaran moal eta mata kade-kade teh gitu made bisa namanya teh hubul syuhrah Kanjeng Nabi mah daya siga gitu aya terkenal sugan Kanjeng Nabi tempur jeung musuh seseukeut padang bisa ngareupana dibarkeun bendera keislaman hayang disebut gagah ku umatna teh aya Kanjeng sugan hayang disebut wantunan ku sahabatna boro-boro kumaha tuh istuning berjuang teh bersih manahna ngajalankeun perintah Allah lillahi taala karena Allah we nu gade-gade urang ulah aya sia kitu nu kadua penyakit hate teh hubul mahmadah naon ajengan hubul mahmadah teh selalu ingin mendapat pujian jeung urang mah resep kompak lamun we aya nu ngompat jujungikna begah gaituna ngadadak ka masjid teh getol ka pangaosana bapan yumang ge nepi ka pangbadagna poho we teu dikompak pangambungna kempes gaituna ngadadak ka masjid teh boro-boro teu diajak ge we mantokna aya nu kitu aya ada bisi aya itu penyakit hate eta teh penyakit hate lamun we dikompak cek budak norat teh untuk aya abah di masjid mah beres cenanya atuh ujang abah dilawan masyarakat abah mah teu geunah cenah mun ningali tempat ibadah can beres teh matak diantep ku rakyat mah ku abah we dibereskeun nuhun cenah bae kitu mah didoakeun ku abdi sing majeng cenah usahana sing berkah milik rezekina sing sarehat keluargana amin cek si abah punten bah dikandun kawana saja teu kuat hayang budut nganyuk ka warung teu kudu mantau ka warung hayang budut mantah di abah datang besrot jarum coklat sabungkus bijil pesakna Bapak hari ay bisa ngompat jujungit nama Allah boro-boro jarum coklat pisirin ngopi dinyuh ku sorangan tuh di ay ngabungkul kopi Allah poho betul dikompak boro-boro tuh dipentak nah aja nah ada jajare gedek barang beren aya nu kitu di teh kudu dikompak we sia eta mah barang beren nu mawi punten bisa aya eta teh penyakit hate hubul mahmadah nabi mah daya siga kitu teu aya hayang kapuji ku umatna teu aya hayang kapuji ku sahabatna estuning tempur jeung musuh nyebarkeun bendera keislaman teh lillahi taala teu hayang disebut pangsolehna bahkan kaituna hubul jah naon hubul jah teh resep pangkat jeung jabatan ulah abi resep pangkat jeung jabatan lain ulah we tadinya ciri jalma normal urang resep pangkat jeung jabatan ngan ulah sote urang niat boga pangkat jeung jabatan teh kahiji hayang boga pangaruh kadua hayang gampang pangalah kaciluna hayang gampil pangarih
Maksudna hayang jabatan teh hayang boga wibawa, mun geus boga wibawa jeung kekuasaan kadituna bakal gampil kana perusahaan. Isina hadut nyata mafil butun beuteung-beuteung keneh tujuanna. Nu mawi tong kaget lamun aya pejabat berbutuh mah usung pemilihan nepi ka sing sulusuk ka pakampungan sing pelosok tiap pelosok datang ke pasisian bepuguh-puguh dulur lain baraya lain ngajak seuri nepi ka congah ka urang sararea ngadadak berehan ngajak kudut jeung ngopi bahkan mere duit sagarupa ngan ditungtungan ulah hilap tanggal sekian nomor sekian tah ieu fotona pilih begu saraya jeneng we manehanana cicing di luhur teh kumaha akibatna da poho rakyat anu milihna kumaha akibatna ngabohong jeung ngabohong we ka urang tuh karasana di mana kitu tah eta nu dicari teh kumaha upami abdi hayang pangkat jeung jabatan niatna karana Allah nawaituna hayang majukeun lemurna hayang nyejahterakeun rakyatna dina segi ekonomi pendidikan jeung kesehatanna eta mah hebat ka bina-bina kumaha akibatna khairun nas anfa'uhum linnas pang hebat-hebatna jelema nu bermanfaat jeung Kanjeng Nabi keur orang lain nu mawi pek jadi jabatan mah pek jadi pemerintah mah pek boga pangkat jeung jabatan boro-boro anu luhur LTG teh sawios-wios asal lempeng niatna nu tadi teh insyaallah jepret cek Kanjeng Nabi pang hebat-hebatna nu hebat cek nu hebat di antara nu hareban umat manusia nyaeta nu bermanfaat ke orang lain amin ya rabbal alamin syukur bahkan penyakit hati teh aya hikdu naon hikdu teh ngunek-ngunek balas dendam naon cenah paribasa balas dendam teh neuteuli ceuk urang sunah tapi rapa sehat jeung tatanggana parbut wates pikir imahna sakitu geus dibereskeun jeung RT di rorompokna bahkan naikkan dipayuneun kepala desa tapi kunaon ieu hatena geun siah kumaha akibatna aing mawa ka eureun ngaheureugeunna satungtung can kadeuleuh taneuh beureugna Allah aya nu kitu aya eta teh dendam eta teh sedengkeun Kanjeng Nabi nyare kade mun anjeun pasehat jeung tatangga jeung umat muslim ulah liwat di 3 poe malaikat ngalaknat kaduanana Allah mun nepi ka bae mah nu mawi punten Kanjeng Nabi mentaya dendam lamun Kanjeng Nabi aya dendam waktos kapungkul atuh Islam teh moal nepi ka Indonesia Islam teh moal nepi ka kampung urang Islam teh moal aya di Sirnagali naon sababna tingali Kanjeng Nabi waktos dakwah di Thaif ngajak iman jeung Islam ka urang ditu lain ngagelegere syahadat kaluarna sungutna nuturkeun ka Kanjeng Nabi anu mulya kalahkeun si beleuweur maledogan ka Kanjeng Nabi waktos harita nepi ka batu hirup aya nu antel kana lambai anu mulya nepi ka berdarah gusi Kanjeng Nabi potong-potong baos anu mulya kumaha waktu sarita lo teh malaikat nyampeurkeun ka Kanjeng Nabi unjukan widian Gusti abdi rek ngangkat gunung Uhud rek ditimpahkeun ka tangkurak urang Uhud dipaehan ku abdi teuing do abdi ningali kakasih Allah disiksa ku setan kumaha cek Kanjeng Nabi cicing anjeun ieu lain urusan anjeun urusan kami cenah perjuangan kami atuh bahaya mun ku anjeun dipaehan urang Thaif nya kumaha kitu pan Islam beureun moal nyebar ka keturunanna keun bae da teu non teu asup Islam ge beureunan taufik hidayah can datang can wawuheun kana agama keun bae teu bapana sugan anakna teu bae teu anakna sugan injuna teu bae injuna sugan uyutna paot jang kabareng udeg-udeg ai dipaehan mah ku anjeun inu bapana atuh tumpul turunanna Islam moal nyebar aya ku gini sepuhnya eta Kanjeng Nabi kumaha kadituna nepi ka teu aya dendam sakitu waos eta potong bahkan berdarah dugusina Allahu Akbar beda jeung urang mah wah jigana teh aya nu bantuan siga kitu teh jigana lah tong nyaritakeun apa musim kuring ieu ceuk batur mah kiai leutik-leutik ieu lamun sim kuring keur ngaji ieu pelowar bae budak morak maledog teu birat ku senal capit pletok kana pamut teu kumaha kadituna lalu RT nyampeurkeun ajengan budak morak mapet teu beunang babdi Gusti Baroger kumahakeun kumaha cek sim kuring bawa ka sawah liap tangkurakna geunya asik kitu sim kuring nah sababna da lain nabi atuh lain nabi sesageunya sok aya dendam urang mah sok aya dendam mangpun aya RT mantuan cek urang teh gitu leres kitu aya dendam mata kade eta penyakit hati ngunek-ngunek
kumaha tuh pasrahkeun kembalikan ka Gusti Allah, insyaallah bakal tiis hate urang, bakal mah aya penyakit di alam dunia. Keun dari masalah pasti aya sanarea ge. Bahkan kan dituna penyakit hati teh naon namimah teh ngadu-ngadu provokator. Teu ngeunah lamun ningali dulur akur jeung dulurna, teu hayang lamun ningali baraya teu pasea jeung barayana. Kumaha akibatna? Suntik di sana, suntik di sini, gara teh garelut. Kumaha akibatna? Keprok eta teu kagena lebok sia teh teu ditampiling ku aing sih ditampiling jeung dulurna. Allahu Akbar. Bahaya jelema siga kitu, atuh kan denan we bahaya mah. Kumaha kitu? Tingali di poe kiamat pantos surga ngajeblak lawan pantotna. Al jannatu haramun likulli namimin, surga diharamkeun kaliwatan ku jelema nu sok urang ngadu-ngadu jelema di alam dunia. Mata kula gagabah jadi provokator teh. Komo jongkir kiwari kula gagabah nuju musim di Indonesia teh. Ayeuna mah gampang ngadukeun jelema teh kudu mantau kurang ngomong ku sorangan make media sosial, Facebook jeung misalnya. Terkadang diadukeun urang Islam jeung Islam, tapi ka silih gorengkeun, silih silih carekan, silih hina. Kumaha ka dituna bahkan nyeri mah demi ka silih kafirkeun Islam jeung Islam. Naon masalahna? Teu beda pilihan presiden mimitina. Kumaha ka dituna? Kade. Ieu sing curiga, buah-buah ieu teh aya namimah, aya provokator. Nu mana di antawisna keur mah ijid di kamari ka umat muslim, ngewati baheula ka umat Islam, Yahudi jeung Nasrani terus nyieun senjata merangan ka urang Islam mah ku bom atanapi nuklir, ka jahat-jahat duit, ka beak-beak modal, memeh bae ge urang Islam ngalawan heula, bahkan itu syahid surga bagianana untung urang Islam. Tapi lamun kubom anu canggih nu mutakhir tanpa kudu meledak, tapi dahsyat akibatna daripada bom atom nu dipuncatkeun di Nagasaki kota Jepang teh. Kumaha tuh nyieun senjata nuklir namimah diasupkeun ka Indonesia, diadukeun masyarakat Islamna, nepi ka punten-punten silih kafirkeun bae yeuna lamun teu sajalur jeung guruna ajaranana. Kumaha akibatna? Pasea we ka ituna. Di mana aya nu korban boro-boro nepi ka jaga di dunia kene we geus cilaka, komo jaga di akhirat. Kumaha wal qatil wal maqtul kulluhum binar, nu dipaehan jeung nu maehanana Islam jeung Islamna jahanam bageanana ceuk Nabi. Allahu Akbar. Bahkan boro-boro nepi ka geus bae salah saeunya hirup kene we nyebut kafir ka urang Islam punten-punten. Idza qulta li akhika cek Nabi ya kafiru wa qa'a li ahadihim. Di mana anjeun sarea nyebut kafir ka dulu anjeun, cek urang mah bakal tiba ka salah satuna. Lamun mun disebut kafir teh urang bolongkotan kafirna, lain Gusti Allah pangeranna, lain Kangjeng Nabi eta Muhammad jenenganana, lain cenah Quran kana pedoman hirupna, lain salat pagaweanana. Punten insyaallah pangkat kekafiran bakal tiba ka jelema nu diomongkeunna. Tapi sawangsulna mun disebut kafir ku urang teh ternyata tukang salat, tukang syahadat, tukang ngaji Quran, tukang ka masjid, tukang wudu, cek urang mah Islam bae dituna bahkan di keturunanana punten-punten disebut kafir ku urang eta pangkat kekafiran bakal kembali deui ka jelema nu ngabangusna cek Kanjeng Nabi. Allahu Akbar. Numawi punten-punten bisa aya di dia bisa aya nuju musim enak di Indonesia nuju musim kamari di daerah Garut nepi ka geunleuh dugi ka ayeuna. Naon eta teh aya Islam nepi ka wani ngabirkeun ka urang Islam, bahkan nyebutna halal darahna lamun teu ngawaro didakwahan ku manehanana, kudu dibeat lamun teu ngilu haram dihakan bebenci tanana, bahkan halal darah jeung hartana lamun teu asup Islam siga si eta. Matak waspada, matak leres pakades tadi sambutanana. Sok sing waspada. Rapatkeun barisan akidah urang benteng cenah barisan akidah urang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kumaha cenah ngabentengna
sumpingan ke pengajian, datangan ke pengawasan, rutinan unggal minggu ulah kaliwat, pengawasan ulah nepi ka kosong, obong ulah nepi ka morongkong, pengajian ulah nepi ka sepi, pasantren ulah dugi karehe, anak kurang abringkeun, keturunan kurang datangkeun, pupurining kurang atuh di alam dunia keur hirup bodoh kata toloyo, cik atuh keturunan kurang masih nyaho tina agama, sugan urang ge kagusur kasafaatan ku putra urang anu lebet ka surga teh. Amin ya robbal alamin. Wa tahdzibin nafsi, jeur mupami dibahas penyakit hati jeur pisan. Naon kadituna hasud. Naon hasud teh? Hasud teh iradu zawali nikmatil ghayr. Penyakit hati teh ngarep-ngarep hayang leungit nikmat ti batur. Teu beunah lamun aya tatana maju usahana. Mung lamun ningali dulur sukses dina ekonomina. Kumaha kadituna nepi ka teu bogoh-bogoh ibu tatangga nu kabeuli kipas anginna make ibu nu hareudang bayeuyan mah. Tatangga nu kapeser kulkasna make ibu nu paranas tirisna. Tatangga nu kapeser motorna make bapa sia nu dodorototanana. Tatangga nu kabeuli mobilna make abah nu pingsanna. Teu bogoh batur nu beuntarna urang nu paehna eta. Kumaha kadituna lah hayang teh bangkrut sia cenah balaga cenah hirup teh kamari rumah tanggana milaan aing ngajak teh suksesna. Tah eta teh penyakit hate. Naon eta teh hasud disebutna. Bahaya mun urang ningu penyakit hasud lain bahaya nih cilaka. Kumaha kitu ceuk Nabi al hasadu yaqulul hasanah kama taqulun naru alal khatobi. Hasud teh penyakit hate nu entep dina hatena sahinggakeun taqulul hasanah ngalebur kana sadayana amal kasaean persis saking guganjangna punten-punten persis siga seuneu ngaturuk kana suluh anu garing dina pada gancang jadi lebukna, gancang jadi gancang nerakna, gancang jadi lebukna, gancang hancurna. Penyakit hasud ge persis siga kitu. Mun hasud dikuput dina qalbuna bakal beak sadaya amal ibadahna. Tong ngarep-ngarep kapangih ganjaran ladang salat jaga di akhirat. Tong ngarep-ngarep kapangih ganjaran ladang thalabul ilmi jaga di akhirat. Tong ngarep-ngarep kapangih ganjaran ladang sedekah jaga di akhirat. Tong ngarep-ngarep kapangih ganjaran adang nyerina ngajuru jaga di akhirat. Tong ngarep-ngarep kapangih ganjaran ladang ngaji Quran jaga di akhirat. Kabeh beak dihapus gara-gara dilebok ku penyakit hasud ku dikubut dina qalbuna. Allahu akbar. Hasud itu dia ka kitu. Nu mawi kade-kade beresihan kuduna mah atau mun tatangga aya kamajuan duh Gusti alhamdulillah aku beureuning abdi atuh ti ka pasar teh ngan ngengklak we tumpat senal capit jepret teh sugan we ari tatangga beuli sepeda mah atawa motor beureun piraku eureun ngaliwat teh ngajak-ngajak acan. Alhamdulillah datangna ka pasar mobil beureuning di SIM abdi ka mana-mana waktu hujan dengan jitu we jeung pakaianana sugan ari tetangga beli mobil masa keur aya pangabutuh teh piraku beureun urang nyewa-nyewa wae mah teu mere. Genah pan urang. Alhamdulillah datangna kurat beunghar luhur buta gede dunia peuring di SIM abdi atuh palang sakur parena kokoro daya lirena sugan mah tuh sakalian butuh teh aya jang nginjem duit meureun datangna teh. Pangenahan namun gitu lamun urang bersih hatena komo ngaduakeun sae ka tatangga Allah bakal digerakkeun eta hate nu beunharna bakal nyaaheun ka urang meunangkeun hayang ngerejakat eta ka urang ingetkeun meunangkeun hayang ngerepare sagala rupa eta ka urang make emuteun naon eta teh da urang hatena bersih tadina ka batur ge dibersihkeun ku Allah make ingetkeun ka urang ngerejikeun. Tapi mun urang sulit hatena hasud manahna tong ngarep-ngarep aya pamere tinu beunghar kan ituna punten-punten susah bakal meunang rezekina. Naudzu padang ibadah ge teu aya. Nu kaopatna ilmu hikmah teh urang ganjangkeun wa tahqiqil haqqi lil amali bi. Anjeun Nabi mah nganyatakeun hak teh diamalkeun ku anjeunna pangpayuna. Kanjeng Nabi tarawaka mitah Islam ka batur upami tacan Islam pangheulana. Kanjeng Nabi tarawaka mitah salat ka batur upami tacan midamel pangpayuna.
Kanjeng Nabi mawaka nita puasa kabatur upami anjeunna tara puasa panggeulahna nu mawi kanjeng mah gampang diwarokna, gambil ditampina, gampang ditarimana, diajak iman Islam teh nepi ka babari karasana. Nyebarkeun Islam teh relatif singkat 23 tahun lamina di kota Mekah, Jazirah Arab, Uni Eropa, ke Asia, Asia Tenggara, laut teh ka urang Indonesia, sing selusuk ka pakampungan, sing telosok tiap pelosok datang ka pasesian, laut teh urang sirnagali, wau kana Islam, ieu teh jasa Kanjeng Nabi anu mulya ngajak Islam teh Islam heula pangheulana. Alhamdulillah. Mata jebret cek keterangan dalilul hal aqwa min dalilil maqal. Dakwah ku tingkah laku anu sae leuwih dahsyat akibatna, gampang ditarimana, gambil ditampina daripada urang pidato tanpa contoh mimitina. Karasa we urang sarea atuh paingan urang boro-boro ngajak iman Islam kadengen-dengen urang luar negeri teh dina urang luar kota ngajak iman Islam we ka keluarga susah karasa. Naon sababna? Tong nyalahkeun keluarga urang, penting salah urang goreng patut nyontohan. Sapertos kumaha cenah-cenah? Sapertos geuning urang karasa. Cara urang wanita geujeug ka batur teh cara salaki urang ibu abah teh ya. Wanita geujeug ka bojo teh pana sapang geujeug. Wanita soleh ka pamajikan da sapang soleh. Cara tadi we lamun rek nitah ka pangawasan Indonesia geradan dan gitu. Panaina teh di masjid aya pengajian Raja Pandea. Bejana ngajina tinu jauh edengegeun geus sia pepatahna. Peporening pepatahan ku aing cenah tara da kebecus aing mamatahana. Tuh mumpung masyarakat cenah kiai ngonang kiai tinu jauh edengegeun geus sia pepatahna. Atuh ibu teh geus atuh dangdos. Da sieun ku palotot nu janten carawegna. Rok sukan bangsaena minyak wangi bangseungitna. Nepi ka panu pipi ge diwedakan sagala rupa. Boro-boro pih ditambal suku diwedakan da sieun kadeuleu aslina. Kumaha akibatna? Kalau jor we ngajak tetanggana ini ke pengajian, angkat ke pengawasan, calik we di pengawasanan. Kumaha salakina? Sugan teh rek nuturkeun bojona angkat ke pengawasan. Rek ini ke pengajian, salakina mangaleos dadalin ka pangtolapan. Kalah ngaleos we ka tengah imah calik no kursi tinyu ci kopi peleduk udut jewang remote cetrekeun TV. Kalah nonton Haji Muhyiddin we salakina. Kalah nonton IKC we Ikatan Cinta teh. Oh, atuh rek kumaha euceul. Rek kumaha majikan soleh. Kumaha kitu? Fasadul intiha bi fasadil ibtida cek ulama. Goreng patut teh, goreng patut tungtungna teh gara-gara goreng patut mimitina. Tong nyalakeun kunaon cai kiru ka hilirna dabongan sok digucep di girangna. Tong nyalakeun kunaon pamajikan goreng patut kalakuan ka salakina da eta goreng patut ku salaki dicontohanana. Mata pan teu salaki mamajikan sok wani nyangangan di ka salakina da eta teu goreng patut kurang dicontohanana. Numawi sok urang-urang janten contoh suri tauladan insyaallah urang nitah geucreug ka keluarga lamun urang geucreug pangheulana teu kudu hauk polotot tanpa dititah ge bakal geucreug anak urang jeung injuna tapi sawangsulna lamun urang nitah geucreug ka keluarga urangna teu geucreug kalakuanana insyaallah bakal susah urang terapna. Urang mah boro-boro ngajarkeun iman Islam soleh ka dituna narapkeun bismillah we waktu dahar ka anakna tapi kasusah ban urang mah diwarona. Naon sababna? Da eta indung bapana rek nyatu teh jeung dicelepok we urang mah. Gitu asal lapar waya kejo indung sia asa kejo teh itu. Berasak daguan jeung bapana atuh songgeun we celepok we dahar nepi ka teu inget bismillah aja. Atuh pantes menita anak na goreng dahar teh bakal sarwana jadi kok we daharna teu ingeteun ka Gusti Allah nu mare nikmatna. Nu mawi sok perang turutan Kanjeng Nabi wa tahqiqil haqqi lil amali bi. Kanjeng Nabi mah nitah hak teh nganyatakeun hak teh diamalkeun ku anjeunna pangpayuna nitah eucreug ka batur eucreug heula panggeulahna nitah bener ka batur bener heula pangpaelahna. Insyaallah di mana kitu gampil ditampina gampang ditarimana nyebarkeun iman Islam teh nepi ka gampang menyeluruh ke seluruh dunia. Alhamdulillah eta disebut ilmu hikmah. Ilmu hikmah teh nu tadi hiji
kamaripatan manah Kanjeng Nabi ka Gusti Allah, nu kadua seukeut mata batin Kanjeng Nabi anu mulya, nu katilu bersih manah Kanjeng Nabi dina dadana, nu kaopat mah dakwah teh ku contoh daripada ku pidato nganyatakeun hak teh diamalkeun pangpayuna. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, eta bekal teh mangkaning genep siki karet hiji geus setengah 12 gitu. Insyaallah ku dicarioskeun ieu sejarah Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, mudah-mudahan kaberkahan urang sadaya dibuka taufik sareng hidayah. Insyaallah filosofi Isra Mi'raj, Isra teh nyata maju ti tukang kapayun, nyata kiru teh kudu aya kamajuan. Dina tingkat ibadah kudu aya kamajuan, dina ekonomi kudu aya kamajuan, terutama dina kana kamaripatan ge kudu aya kamajuan. Mi'raj teh ningkat teh handap ka luhur, urang ge ciga kitu kirup teh wayahna atuh amal ibadah ge geura tingkatkeun, kamaripatan geura taekeun, insyaallah berkahna dicarioskeun Isra Mi'raj Rasulullah, taufik jeung hidayah bakal datang ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saena tina agama awana mah tina kabodohan beribados. Mugia urang dieu tiasa ngambarkeun karpet maaf dituturkeun ku magfirah Allah, dihujanan ku taufik sareng hidayah ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi